Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pokoknya poe ayeuna sesuatu pisan guys. Hujan eta gerati Janari meureunan lah aya ti jam 3 mah teu eureun-eureun hayo we terus ti ka ayeuna ayeuna ge tumuruluk kene guys. Pokoknya nama guys, pirang-pirang kudu loba bersyukur guys. Dipaparinan rezeki tiap dinten pokoknya nama ku Gusti Allah teh timiti hujan. Dugi ka bisa ngarasakeun deui napas lega. Aya sakieu mah ye cuaca rada aya meureunan caang-caang gitu tah. Pokona mah guys, alhamdulillah. Kumaha puasana poe ayeuna guys? Kade lanjutkeun guys. Nya. Pokona nama guys. Sakedeung deui lebaran, lebar guys. Puasa okay. Lanjutkan. Guys, tahu ayeuna teh kan kakarek beres hujan yo. Tetep guys, perlelean mah gaskeun paraban guys karunya. Nya beda jeung lauk emas, jeung lauk nila, patin, lele mah pokona mah digaskeun parab terus. Ya ina marab heula guys. Hayu saya itu. Karunya senarungguan guys. Oh guys, aduh, kembali itu tuh karunya tuh. Alhamdulillah guys, perkembangan lele kowi ya, mantap guys. Sok pokoknya nama guys, nu baru tuh lele. Kadio guys, mumpung aya guys, cenama isuk rek diborong guys, ke orang Banjaran guys, sugan jadi ta guys. Tuh guys. Bismillah guys. Sing sarehat manulus. Amin. Jadi duit intina nama anu loba tur berkah. Amin. Masalah ayeuna ka ditu tuh. Anak koi tah. Para bola. Tah lau koi mah guys. Hajar deui guys. Pokona nama. Ayo perkoyanana guys. Pokoknya mah gitu guys ya. Kade puasana lah lanjutkan ya. Bismillah pokoknya nama kita menuju sama-sama ke gerbang pintu